Mitra anu mulya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Mustika Talaga Bodas. Dina lalakon Siluman Tegal Gorobong. Mangga para mitra urang sami-sami hanca ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS Nincak bagian ke-15. Nyipopon harita para mitra hariwangenaker sabada ngadenge caritaan di Surdi. Kumaha tu Abah lamun seug Mang Asik atawa Mang Arinta ka dieu bari nyanak batur? Cek Nyipopon kakara nyarita deui bangun anu hariwangenaker. Keun bae ka dieu manaha malaya alusna ngara Abah nyaho kana maksud jeung tujuan manehanana. Temal Bah Murdasan. Nuhun mung sok sieun aya kaributan we Abah. Nyari sakira manehna teu sieun cilaka madar deh ngayakeun kaributan ge. Sugan karasaeun wae ku tulang beuheungna. Temal Bah Murdasan. Keun bae nyai tong make hariwang-hariwang teuing, da urang mah teu boga kasalahan. Ongkoh Gusti Allah mah uninga ka umatna nu boga lampah goreng jeung kanu boga lampah hade. Cenah eta Mang Asik keukeuh bae nyangka kitu ka diri akang teu naon-naon. Asal manehna tanggung jawab kana piakibateunana. Surdi Mairan. Keur kitu guru taki jagra balik ti tampian. Datang kalawan nanyakeun bari ngareret ka si Onyon anjeung si Rohim nu keur ting harulang. Saha tanggung jawab teh Jang Surdi? Pokna bari gek diuk ngareneng jeung si Onyon. Eta soal Mang Asik mah. Asik mana? Ki jagra neuteub ka Surdi. Mang Asik bapana nyi Cici nu leungit teh. Ari kitu. Nya manehna keukeuh majarkeun kuring ngiwat anakna. Samalah make ngadu sagala kalurah disangka kuring mahala 7 jalma. Ceuk saha? Ieu we nu mawa bejana mah si Onyon. Tema Surdi nunjuk ka si Onyon. Nu bener si Asik ngomong kitu kisanak? Ki jagra ngareret ka si Onyon. Nya, tema si Onyon pono. Ceuk si Asik na ngomong kitu teh? Nya ceuk Mang Asik samalah manehna rek ka dieu. Tema si Onyon. Lain manehna wae samalah Mang Arinta ge rek ka dieu cenah. Rohim Mairan. Bangka warahna keur aki-aki mengok teh. Kumayuana keur sugan hayang ngasandam paleungeun aing si bedul eta. Ceki jagra ngorejat nangtung. Nu maksudna rek ngadatangan Mang Asik jeung Mang Arinta. Kelanan jagra ari ilaing rek ka mana teh? Bah Murdasan rikat ngenyang leungeun Ki Jagra. Rek ngajoraga ki-aki gebleg. Tuh mana tuh meni asa aing jago kumawani sasangka gitu. Nyangka jahat ka Jang Surdi sarua jeung nyangka ka kuring atawa ka Kilanceuk. Teu ngeunah asa tebus kana jantung. Aduh, ceuk Ki Jagra nafsu. Tong mawa ka aki kuring atuh. Da aki kuring mah teu pipilueun ongkohan lemur. Aki kuring mah jeung lemur Mang Asik teh jauh kahalan ku salemur. Mawa ka aki lain kumaha kisanak? Ki Jagra malik nanya bari neuteub. Nya eta tadi nyabit-nyabit ngeuring. Ngaran cenah Mang Jedud gitu. Oh, si Selud teh. Mamang mah nyebutkeun ieu ngajedud kana jantung. Ngadrusuh teuing bakat tingku nafsu. Oh, atuh lainna Mang Jedud meureun. Eta mah ngajedud meureun. Heueuh, maksudna we kitu ngan salapok. Sok Kilanceuk tong nyekelan leungeun kuring. Manusia kitu malain antebeun. Meni asa ngajagona kernya. Montong Jagra montong didatangan. Ceuk Bah Murdasan tetep nyarek. Nah make ngahalangan sagala Kilanceuk. Kilanceuk teh sieun ku ngaran si Asik. Dumeh manehna loba muridna. Lain dewek sieun ngan montong didatangankeun wae. Sina manehna ka dieu sabab ceuk si Onyon gerek ka darieu. Jadi bener rek ka darieu na kisanak? Ki Jagra ngareret ka si Onyon. Nyarita nama nya rek ka darieu jeung Mang Arinta. Tema si Onyon. Heuh syukur atuh. Rek ka darieu makeun Kilanceuk. Jang Surdi kuring nu baris ning hareupanana. Kilanceuk Jang Surdi mah cicing-cicing we nyaksian. Hayang nyaho nepi ka mana kapinteranana nu ngaran si Asik jeung si Arinta teh. Eta rek ka darieu na iraha kisanak?
ceki Jagra setengah nguntup ke Mang Asih. Nya pas di ayeuna teh ongke peuting-peuting teh masih onyon teu mere kaputusan nu cindak. Keur kitu kadenge sora kohkol nanakeun harita geus nincak ka wanci magrib. Da ilah ilolo geuning geus magrib teh nyon. Yeuh urang ngeureuyeun bising kapoekan di jalan. Cek si Rohim maksudna ngajakan balik. Nya. Geura balik ka ditu. Puguh kuring rek balik atuh lah. Ya deh, urang tapi rek ngenong di dieu Him lah. Kadang dewek mah keueung rek balik teh. Komo pala bah ieu lebakeun kana muning Mang Surya mah aya tangkal putat. Sok rada reiran kuring mah euy. Oh nya kita geus we atuh ngarenong di dieu nyon. Maraneh balik mah hayo ke tepung jeung si Asik disangka tas di darieu keur nya teh, cek Bah Murdasan. Enong teu naon dan nya kuring rada hariwang sieun pamprok jeung Mang Asih keur mangewaeun ka kuring. Nu matak geus we ngarenong di dieu. Sok parina ka jero euy, loba reungit di luar mah jeung angin sakieu ngahiliwirna, ceuk Bah Murdasan tuluy ka jero. Samalah pantona ditutupkeun heuleut sawatara menit. Nyi Popo nyadiakeun dahareun di tengah imah dibantuan ku Ma Otih indungna. Brak sarere dalahar ngariung para mitra sadaya. Nyi Popon diuk ngareneng jeung Jang Surdi salakina, kitu deui Ma Otih ngareneng jeung Bah Murdasan. Ari si Onyon jeung si Rohim katut Ki Jagra ngariung tiluan katingalina meuni bangun anu paronyoeun naker. Teu sabaraha lila nu dalahar geus rengse samalah boboko sangu jeung piring geus diakutan ka dapur ku Nyi Popon. Geus kitu mah tuluy ngawarangkong ngaler ngidul sedeng perkara urusan Mang Asik jeung Mang Arinta. Teu disabit-sabit deui samalah si Rohim ngadon ngalegot nyaritakeun perkara siluman. Geus aya kana sababaraha peuting jempling teu ngadenge nu ngaromongkeun perkara siluman. Memangnya para wargis aya sababaraha peutingna masyarakat ti unggal pilemuran jempling teu gujrud samodel ka tukang-tukang. Disaprak si Renjul korban teh basa tarung jeung Surdi. Nya nu harita Renjul mangrupakeun Surdi. Cag caritakeun anu keur ngawarangkong di imah Bah Murnasan. Harita kira wanci Isa geus mimiti hawar-hawar. Kadenge sora anjing ngagogog ti kajauhan. Malah make anu babaung sagala meuni matak pika keueungeun. Sedeng nu keur ngawarangkong majongjon wae meuni auplek. Sakapeung-kapeung barakatak Bah Murdasan jeung Ki Jagra sareuri sabab keur ngagonjak si Onyon. Dumeh eta sok diserbut wae si Onyon, padahal ngaranu sabenerna mah Ojon. Ngan di onyon-onyon sote dumeh keur leutik sok ngahonyon wae. Jadi nuluy disebut Onyon. Beuki lila sora anjing beuki rageg, duka rageg rek gelut jeung baturna duka rageg aya jelema jahat. Memangnya harita di sisi lembur aya saurang lalaki keur leumpang ngagedig kagirangkeun. Sakapeung-kapeung regeureun tuluy luak lieu siga aya nu ditingalian. Geus kitu leos leumpang deui nu kira-kira 100 meter jauhna ti tempat nu dipake eureun ku manehna. Di belah wetan katingali obor ting arnyai, aya kana genepna samalah kadenge ting gerendeng nyarita. Atuh reg eta lalaki teh ngaraneg deui malah nyalingker kanu rada buni. Gerendeng nyarita jeroeun dadana bari panon manco kanu keur ting ala bering marawa obor. Rekamarana itu batur cenah meni ngabring kitu. Eta cenah aduh. Katingalina siga marawa bedog. Rek lalajo tatabeuhan kitu atuh rek ngajurag musuhna. Disebutkeun aya tatabuhan. Teu kadenge tatabuhan, pantasna teh rek ngajurag musuh atawa kakara balik tas ngajurag musuh sugan. Cing hayang nyaho lah. Ku aing diintip ti kadeuketan sabab beda kana serekna hate aing. Kitu gerentes hate eta lalaki ngayalui dengan kekelemetan sorangan. Mangkaning di tempat anu suni jabat cara neom ku tatangkalan. Maklum di pakampungan teh loba tatangkalan galede jeung kebon awi ngajadeg. Jadi teu matak aneh lamun matak pika keueungeun. Cileng eta lalaki luncat kalebak tuluy ku kurubutan asup ka kebon sampeu. Curelat nyalingker ka sisi kebon jagong. Gog cingogo deukeut jalan anu keur dipake laleumpang. Kudu keur ting ala bring marawa obor. Sanggeus deukeut pok di antara jalma nu ngabring teh aya nu nyarita kieu. Beda kieu euy di mana geus tepi ka gogobrog si Murdasan. Tong make pupuntanan deui jejak we pantona ku saurang. Terus sawareh arungah ka jero. Nu sawareh ningker gogobrog si Murdasan. Bisi si Murdasan tawa si Surdi mabur. Di mana wawalak si Surdi geus gancang, geus aya gancang ringkus, tuluy bawa ka sisi walungan. Samemeh diparagatkeun nyawana paricah heula. Rek bisa ungah peta kumaha atuh manusia sahulu digenyer ku genepan. Pokna cek salah saurang. Geus kitu pok saurang deui nyarita.
Hari itu perkara Bang Murdasan, jangan usah urang deui kumaha. Alah, pokona mah tiluan geringkus we. Di mana geus ngajolor tuluy palidkeun ka walungan. Begitu ruang sakola salomangkeun. Sabab lamun teu dipalodaran bisi terus ngaruksak kanu sejen. Sateueuna dewek ge lain kadinya anu dimaksud teh. Tadi nama supaya babalak si Surdi dihukum. Batak tadi dewek jeung si Arinta, arinit ke kalurah. Tapi lurahna kucleuk siga nu mangeunangkeun ka si Surdi. Umataknya ayeuna urang gusur ku sararea. Lamun diperhitungkeun mah kana kanyerian batin dewek ku perkara nu jadi anak nepi ka kiwari eueuh ge. Moal cumpon ku tilu hulu euy. Komo lamun ngingetkeun anu jujuh jiwa mah korban ku ulak si Surdi. Moal aya sateuy kukueunana ditebus ku tilu jiwa mah temalna si horeng nu nyarita temang asik. Nu maksud jeung tujuanana rek ngalanyawa Surdi sabab keukeuh nyangka ka Surdi nyiwat anak namang asik nu katelah nyicici. Jeung nganiaya 7 jiwa pok murid nu saurang katelah marjuk nyarita. Keur kuring mah daek kumaha satuju pisan wawalak si Surdi di koidan teh mang. Kuring gemes ti baheula keneh ka si eta teh. Gemestina perkara naon ilaing? Mang asik ngareret. Pasalna mah teu nyipopon baheula geus sayangeun ka kuring, ayeuna teh dihihileudan ku si wawalak Surdi. Tapi kaperukna kawin. Kari-karina emang boga maksud kitu. Keur kuring mah asa mobok manghigorowong atuh. Samalaina pisan ku kuring diwawa nyipopona. Paduli teuing masing dipiheulaan ku gagadisana ge kumanehna. Pokona diri kuring hayang ngalaksanakeun kapuasan teh beuti baheula kitu. Temal marju. Tujuanana beda jeung nu sejen, manehna aya pikir kadua leutik kerek ngarebut nyipopon. Betop wae masih dihampol harita keneh ge. Ngan bawalak si Surdi jeung mitohana kudu digenyer ku si laing. Beres cang caya ka kuring mah tumang. Marjuk teh murid sa teh cing. Hanya murid dewek. Geuning di aku murid gumang. Asapira ku diri kuring nu tas meunang panggemeleng pangarti ti mang kudu teu mental onamana ku manusa kitu ules. Mangkaning kuring geus dibere pangajaran gempuran tugar gunung teh ceuk marjuk. Meuni asa pangakang nareueus ku pangarti. Keur kitu korosak cenah kadenge ku sararea sada anu ngorosak. Si horeng lalaki nu keur ngintip teh nincak taneuh rempag. Atuh abringan Mang Asik garugreg-eureun bari geus siap sadia nyerekal perah bedog. Pok murid Mang Asik katelah si kupruk nyarita rada harewosan. Mang, enon Mang? Pokna rara treret kitu deui baturna tinggal ieu. Nya, oi, awas taki-taki sararea euy bising gowalak si Surdi atawa mitohana rek ngabongohan. Temal Mang Asik. Timuruna ka Surdi jeung ka Bah Murdasan. Ngaso heula, para mitra sadaya ngaso. Para mitra sadaya, harita atuh si kupluk tuluy nanyakeun, "Mang, aya naon nya?" Pokna bari raretret kitu baturna tinggal ieu. "Nyaho teuing ngawas taki-taki sararea euy bising wawalak si Surdi atawa mitohana rek ngabongohan." Temal Mang Asik. Timuruna mah Surdi jeung Bah Murdasan. Aya luusna urang tepung di dieu memang lah. Ngarabobari ngagusurna sambung marju. Nya saleuheung lamun si Surdi atawa mitohana kumaha lamun eta? Cek si kupluk bari ngarampaan punuk. Siga nu maruringkak bulu punuk ari katamah-tamah harita. Kadenge ku sararea anjing babaung melilamat naker. Da naon kupluk sieun juri geus siluman. Nah ya ku borangan naker sia goblok. Soblo mah, keur naon si laing diajar ngalap ilmu ari pondok bol mah deuleu ka teu ari. Geus lain usumna siluman ayeuna mah euy. Kawan kuy laing ge kanyahoan geus sababaraha peuting jempling teu kadengen guyur manggihan siluman. Tong make sieun kudu kitu sagala satungtung aya kolot urang mah. Da ieu ye tanggalan urang mah sararea ye. Cek marjuk bari nepakan kana tonggong Mang Asik. Nu keur raret ngabagi reret dumeh ngadenge anu ngerosak. Beureum jempling teh mah jempling tapi sanu nyaho. Urut sobat si Surdi jadi juri gitu jadi siluman. Sa urut sobat si Surdi teh? Cek marjuk ngadon galecok jeung si kupluk. Eta we meureun ngaran si Renyul. Kapan modarna ge ku si Surdi? Matak payu si Surdi disebut manusia edan ge, sobat sorangan di podaran. Cek Mang Asik bari panon tetep runut rinat atuh marjuk ngabarakatak seuri. Hahaha si oblo mah. Nialah batan ti bolon rodek hulu sia mah lah. Kalakuan teh sieun ku si Renyul sagala atuh. Nu ceuk beja geus kojor cenah si Renyul teh apaan? Nah make sieun dina ayana ge paling ririwana atawa jurigna. Ku daek mah ditotogkeun we huluna kana batu.
Gablog ilmu naon si Renjul teh dinanya ge gablog ilmu mau bisa ngapak mega deuleu. Komo ayeuna cek beja si Renjul geus modar dia akan cacing. Cek Marjuk ngahina ka si Renjul. Bari can apal kana rupana. Keur kitu borobas para mitra kadenge. Harita teh sora anu ngagorobas samalah ku ayeuna marada tari. Matak ngajadikeun curiga ka sararea gorowok Mang Asik nyentak. Bari seret ngalugas bedog kitu di Marjuk jeung baturna serut seret ngalalugas bedog. Ngan si Kupluk sorangan nu teu kabawakeun teh manehna anggur munur bari culang cileung sigarek lumpat. Sa silaing ha? Manusia teh jurig. Lamun manusia montong nyumput deuleu kaluar si adu hareupan jeung aing. Dikira aing rek ngejat kitu. Mang Asik susumar bari panon rundut trinat. Siga nu ngabagi reret pok Marjuk mairan. Jeung aing sia juri gelo siluman edan sok da ngajirim sia lamun nya mah sia luhung ilmu. Aing mah tong boro ninging hareupan manusia deui sanajan juri ge. Sanajan siluman atawa ono moal dipangejatkeun deuleu kaluar sia bagong. Marjuk kukubuk dina basa-basana leuwih kasar batan Mang Asik. Itu nama nemongkeun leber wawanen. Asa aing geus masagi ku pangarti nu geus kasipuh ku ilmu. Nah atuh ari Marjuk tas nyarita kitu ari jeleng saurang lalaki ngora keneh. Luncat ka hareupeun Mang Asik barakatak seuri siga nu ngeunah. Aya ku galadeha teh euy make kukubuk sagala. Dikira dewek rek ngejat ku kukubuk ilaing. Jang dicalanga poe susungutan teh sia deuleu. Ceuk eta lalaki ngacegah hareupeun Mang Asik jeung Marjuk. Di barung ku panon rundut trinat siga nu keur nitenan pilawan. Sakedapan Mamang Asik rada ngagebeg sabab eta lalaki nu keur adu hareupan teh rupana teu beda ti si Renjul. Sedang Marjuk can apaleun kana rupa si Renjul. Geuning si laing si Renjul ha? Lain geus modar lain teh? Atawa jurigna? Ceuk Mang Asik mureleng mencrong kana beungeut eta lalaki. Per si Kupluk kontan ngeleper. Ceuk timburuna pasti lalaki teh jurigna si Renjul. Pok si Kupluk nyarita rada haharewosan bari noelan kana leungeun Mang Asik. Mang anu, tong dilawanan Mang. Buru-buru tinggalkeun lah ieu mah. Lain si Renjul tapi jurigna Mang. Pokna tuluy ngaroroncon. Ngajadog si Kupluk paduli jurigna paduli setana deuleu ku aing mah. Ditarok bawa tokna. Bener si laing si Renjul atau jurigna? Ceuk Mang Asik siga nu nafsu. Kumadinya we rek disebut si Renjul pek disebut jurigna teu naon-naon. Temal eta lalaki bangun tenang. Aing teu percaya lamun si Renjul hirup deui. Pasti sia jurigna deuleu. Ayo geura undur sia. Montong ngaganggu kana permaksudan manusia. Nyingkah sia setan. Mang Asik ti popolotot. Dewek mah moal teu undur ti hareupeun sararea asal dewek dibere nyaho heula. Permaksudan anjeun. Temal eta lalaki tetep nagen. Nya sia teh moal undur sia setan. Mang Asik nyentak. Pok si Kupluk nyarita. Mang, geus manggas tong diganggu Mang. Geus yakin teh jurig. Wanya si Renjul geus paeh bisa hirup deui onaman mah. Pokna keukeuh ngajakan ditinggalkeun. Bari leungeun Mang Asik dikekenyang. Ngedog si Kupluk. Mang Asik ngepeskeun leungeun. Geus kitu para mitra sadaya gorowok harita teh. Marjuk kohoak bari ngabar-ngabar bedog. Nyingkah sia setan rek nyingkah moal sia deuleu. Aya ku garangna ka eta batur. Teu sangka geuning. Teu sangka barangasan kitu. Gede geungerong. Lamun budak mah geus moal henteu. Keur teu ngarkalongeun ieu teh. Yeuh kibaraya dewek moal baka nyingkah ti hareupeun aranjeun. Saacana dewek dibere nyaho heula kana maksud jeung tujuan aranjeun. Gek eta lalaki di anggur seuri. Ceuk eta lalaki anggur seuri ngahehe siga nu eueuh kasieun. Sedengkeun Mang Asik mureleng we siga nu nyedik-nyedik kana rupa eta lalaki teu dipikeun sasieur tamleg rupa si Renjul. Maksud jeung tujuan dewek rek ngagusur walak si Surdi deui ka hartinda. Tembal Marjuk terus terang. Oh, baru kitu maksud jeung tujuan anjeun teh. Sanggeus digusur rek dikumahakeun ku anjeun teh. Ceuk lalaki taletenaker. Kenapa pasti ku dewek di ala nyawana? Bongan babalak si Surdi jahat biadab. Geus kumaha ningala nyawa batur. Majarkeun dikayana kaya ku siluman padahal mah ku si babalak si Surdi jaba anak guru dewek diliwat ku sebolak teh. Oh, meni aya ku ngababarikeunna keur baraya ngalajawa batur teh. Perhitungkeun heula atuh ari boga permaksudan teh ulah jang jiprak na anjeun tanggung jawab kana piakibateunana. Lamun sarupa kitu mah jelas si lain rek ngahalang-halang kana permaksudan dewek meureunnya.
Kenapa pasti dewek ngahalang-halang na kana maksud si lain. Sabab nu ngaran Surdi teh baraya dewek de. Temar eta lalaki ngakukeun baraya Surdi. Si lain baraya si Surdi? Nu matak dewek rek bani ngahalangan. Temana atuh puguh marjuk tanah tambah nafsu. Munur si sedan, marjuk nyentak. Lain dewek nu kudu munur si lain kabeh kudu nyingkah ti tempat. Temal eta lalaki tetep nagen growok atuh Mang Asik nyentak. Montong dianggap wae marjuk, tonyok taro kadinya babatok na tuman. Pokna para mitra sadaya. Kalawan marjuk teu ngalobakeun deui catur. Harita bedogna di emat rek migas tak-tak. Kilak sakiceup eta lalaki geus rikat ngakiwarkeun awak. Bari jeung sakitu suku anu katuhu dikajetkeun ka tukang. Gablos kepeureub marjuk. Harita ditewak sarta dicentok ku saurang. Atuh marjuk rada nyolonton. Keur kitu gadona dipapag ku siku cetluk lengak marjuk ngalengak sapada harita. Tapi sakitu mah kawilang kuat. Marjuk para mitra sadaya gentak we luncat bari bedog teu antepan nyusul tepus ngolebat ka ti gigir rek nigas beuheung. Klap eta lalaki rikat ngalalapkeun sira. Geblos bedog marjuk teh nganyamos. Ukur nyabat angin peuting anu ngagelebug teh para wargi sadaya. Teu wudu marjuk tambah panas harita teh. Awak marjuk dongko bareng jeung kitu bedog marjuk nyasar ti handap maksudna marek mutuh suku anu jadi lawan. Celeng nu jadi lawan sakilat ngajaul sigarek hiber dina dua gempuran jurus kenca katuhu tinjala bror ngahanca baturna marjuk. Sedeng dampa suku eta lalaki tekanya hoan ngajejek deda marjuk. Cabrod. Cabrod ai tuat. Tilu urang murid Mang Asik tinggal wakting solonton. Teu matak aneh lamun Mang Asik tambah nafsu ngen celeng we Mang Asik luncat. Bari bedogna ting kolebat, ting hariuk di sisi walungan. Celeng we manehna Mang Asik teh luncat bari bedogna ting kolebat teh ting hariuk. Di sisi tigigir tapi aya ku edas kalincahan eta lalaki lain lalaworakeun. Meuni hese di alana, batan meunang malaha luncat kaluhur terus jungkir balik dina siraheunana anu jadi lawan. Hiu cabron peureub ngahanca deui dua urang lawan. Bro para mitra brak bro dua nana kontan rubuh. Korowok Mang Asik marentah kanu jadi seanak muridna. Rurung ku sararea. Toh pokna teh atuh murid-murid anu sejenna ge para wargi sadaya bareng ngaheumatkeun pedogna ting hariuk ting ti unggah jurusan ting kolebat ting kolenyai ngancam raga eta lalaki. Tapi hiji ge cana bihasil sabab anu jadi lawan beuki cingceung beuki kesit sieun pibahyaeun. Nepi ka murid-muridna sang Mang Asik tujuhanana ngarasa teter di arah ti luhur gentak depa di arah didasi sasar ti handap terus ngajaul marah terus juju malitan dina luhureun sirah. Kitu jeung kitu bae kilek Mang Asik kabireungeuh nu jadi lawan keur ngayonan tilu urang muridna. Harita para mitra Mang Asik geus boga kapastian yen nu jadi lawan bakal menang sabab ningali dina rada balanga. Gerendengna tu Mang Asik nu geus nu rek ngabongohan teh jadi lawan teh make jeung ngagerendeng sagala jero hatena. Modar si ayeuna mah juriga ku seur nyuwul teh. Ku aing ditigas sia weuheungna tuman. Kitu gerentesna hate Mang Asik. Geus ujub kalawan geus teu ngalobakeun deui anu dipikir deui. Bedogna diemat di sisi ngahiuk bangbaraan. Aduh, cenah bareng jeung datangna bedog. Bareng jeung nyebutkeun aduh tarik naker. Geus teg we sangkaan muridna mah Mang Asik teh jadi lawan kabeunangan. Barang direret si horeng ngagoak teh. Mang Asik dadayak dagan. Sabarita waktu Mang Asik nyabetkeun bedog kanu jadi lawan cukup rikat ngareuneuh sieun pibahyaeun. Sabareng jeung kitu awakna muter ti gigir bari suku sabelah diangkat ngabanting pisan kana dada Mang Asik. Atuh para mitra waktu Mang Asik keur dadayak dagan marjuki gentang korejat terus nyeureudeg nyudukeun congo bedogna lempeng pisan kana kekemplong nu jadi lawan. Jeung dibarung ku sora anu mata kerentang. Para mitra sadaya sabrut rengkog harita ge nu jadi lawan leuwih cingceung ngarengkog.
Cuma bedog marjuk nyamos malah kapigelang leungeun marjuk katewa kalawan teu dibere kasempatan pisan nu jadi lawan ngabanting puhul leungeun. Dek krejet. Marjuk ngerejet bedogna murag. Keur kitu nedbuk marjuk dijambak ka tukang atuh waktu ngalegedai teh para mitra. Keur kitu suku sabeula disepak ti gigir puguh we. Keur mah awak ngadayagdag kata masuku disepak. Teu budu marjuk ngajuralit kawas anu koprol. Bareng jeung kitu dada marjuk ditotong para mitra ku siku katuhu. Deg tobat. Daek teu daek marjuk ngagoat terus dibeubeut ngageblung nepi kawer-weran ngompolan maneh. Ku rosa-rosana nu jadi lawan notongkeun siku dina gerakan pancir niir. Gilek nu jadi lawan malik kabelah kenca. Breh katingali Mang Asik ngorejat deui. Terus luncat bari nyudukeun congo bedog lempengan peuteung. Aya ku Edas nu jadi lawan cukup rikat teu eleh seukeut panon. Gilek nu jadi lawan muterkeun deui awakna kabelah kenca. Pedesur ngajaul. Hiuk deuk cabrod. Mang Asik ngagoak terus dijengkang. Bedogna murag ngagorobas kana balungbang. Beungeut Mang Asik kontan geuneuk semut tutung irung boborot ku getih. Geus karuhan Mang Asik anu kasebut guruna teu budi deui. Murid-muridna kabeh pada birat meuni teu sirikna ti babaranting sagala katajong. Sagala karumpak ngarasa teter kudu jadi lawan. Samalah marjuk ke kabawakeun mabur geus teu mikirkeun kana kanyeri sabab sieun terus diparagatkeun nyawana. Sedeng Mang Asik terus gegerungan, geus kitu mah gek urut lawan Mang Asik diuk dina tunggul. Tangka kalapa sisi kebon ambek kana ngahega kesa ngoprot. Sahanteuna tas tarung ngayonan aya welasna urang. Kituna teh bari nying hareupan Mang Asik. Ari si kupluk harita teu kabawakeun ngejat, manehna ti tetagi ngadon ngayok-yok ke kawas nu muriang panas tiris. Calana boyonoh ku ompo anu geus teu ditori. Para mitra anu mulia, numutkeun sapaningal Mang Asik sareng si kupluk. Eta nu jadi lawan teh teu dipikeun sasieu rupina sareng sapertos si Renyul. Malih Mang Asik gede kayakinan tetela eta teh si Renyul. Ngan Mang Asik jeung si kupluk ngarasa heran ongkoh si Renyul geus korban nalika tarung jeung Surdi. Anu waktu harita para wargi sadaya nalika tarung mangrupikeun Surdi mamalihan kalayan sabada perlaya robih rupa janten si Renyul. Ayeuna aya deui rupina sapertos si Renyul. Ngaha tos tarung jojoh anu tos tarung jojoh patutunggalan jeung Mang Asik katut murid-muridna. Nah eta teh bener si Renyul atawa siluman mangrupakeun si Renyul. Tangtosa upami diemut ku salancar mah para mitra sadaya. Matak teu kaharti ku aka muanya aya jami nu tos palastra bisa hirup deui. Nanging tangtos engke kapengker bakal katawis jujutanana. Rumangga perhatoskeun bae. Kumaha geletuk batuna kecebur caina dina jejer carios siluman tegal gorowong teh. Harita para wargi sadaya nu jadi lawan Mang Asik ngareret ka beulah wetan. Breh deukeut tangka cau aya saurang jalma keur ngajejentul. Tayalian si kupluk anu keur ngayok-yok teu bisa ngejat. Kojengkang urut lawan Mang Asik ngadeuketan. Reg ngaraneg tuluy mencerong kana beungeut. Puguh we si kupluk begitu puguh rarasaan awakna beuki ngadegdeg. Hate lelenyapan asa geus kop we dikarekep. Ongkoh sangkaana si kupluk teh siluman mangrupakeun si Renyul. Pok si kupluk ngomong teu puguh ka hartina balaba-belebeng. Kuring ampun mahuyut ampun pokna bari ngeleungeunna ngeleper. hayang cek urut lawan Mang Asik seuring ngagak-gak kalawan nyebutkeun hayang. Ulah hayang ngakaan ka kuring. Siapa kuring mah dihakan oke moal aya dagingan. Ampun hayang, ampun juragan siluman ampun. Cek si kupluk pamikir manehna urut lawan Mang Asik teh nyebutkeun hayang akan si kupluk. Dewek nyebutkeun hayang sotenan lain hayang ngarakan raga si laing tapi hayang seuri neuleuh poloh ilaing teu beda ti kunyuk jengkoleun. Saha ngaran ilaing? Oh ngaran kuring mah Erik Strada sanes gedang ngaran kuring mah ieu si kupluk. Tema si kupluk geus ka mana mandi we. Ngomongkeun make jeung ngaran Erik Strada sagala. Oh, jadi ngaran sileung teh kupluknya. Si mohon. Atuh badayana si koplok. Sanes. Lain abdi mah anu koplok sinu batur abdi. Ngaran abdi mah kukuk kupluk. Duh ampun, mbah ampun. Mung dipapap. Naon make jeung mung dipapap sagala.
papa ilaing si papa kuring tapi mung di papa ehan sing karunya kuring sebab kuring mah rakyat leutik mamangkaning anak kuring laleutik keneh ampun ampun ulah malah kuring mah coba dosa teu itu teu ulah ilu ka batur engke kuring dibere kalenci jeung marmot dua jodos rek nyogok ka dewek paralun teuing kuring mah teu nyogok tadi aya di dieu teh sumpahna ge sedek keked nyaan kuring mah moal nyolok hampuran eta mah bilih mah kersawe sun kitu cek si kupluk terus ngedeprak muntangan kana urut lawan para mitra sadaya. Urut lawan Mang Asing ku dewek moal diganggu asa terangkeun maksud batur-batur ilaing jeung aki-aki itu rek naon maksud rek nembak Surdi teh memaksa mah bade diparehan ku sararea atuh diparehan ku sararea nah si lain ge pasti milu maehan bade teu kuring mah teu moal pipiluan sumpahna ge dek madu sararea dek madu dek busung salalebur milu sotenan kuring mah bakating ku sieun we di saling saku babaturan tapi hate mah moal pipiluan mahala batur sebab kuring mah teu sanggup nanggung dosana ongkohan kuring mah boga anak genep pamajikan hiji ngaran Marlin Monroe maras hati pamajikan kuring teh. Oh, jadi maksud mana rek mayan si Surdi nya? Nya rek mayan Surdi, teh masih kupluk. Ku ayeuna geus rada lemper teu sieun teuing model tadi. Kurang ajar temenan aki-aki goblok juga. Geus lagu ruangan ngadon rek nganiaya sama hirup. Lain heug geus kolot kitu mah babakalan pipaeheun ku jalan amal ibadah nu hade. Mali mengadon rek maragatkeun nyawa anak deungeun. Sugan gelo nu gelo anyarnya. Cek urut lawan Mang Asik bangun anu gemeseun nakar. Para mitra anu mulia, harita si kupluk nyarita deui. Moal nyari maeun mah disebut gelo anyar mah embah. Naha, pokna bari ngarerep deui ka si kupluk. Saop gelo ge geus heubeul, teh mah si kupluk. Paingan gelo ti tadi naonna ayeuna mah. Jeung dewek urang nyerengkeun aki-aki si koplok teh ka Surdi. Jadi kuring kudu milunya. Ngarasi lain jadi saksi. Walaupun Surdi nyiksa kuring, si kupluk muringis. Moa dewek tanggung jawab ieu urang init. Temal urut lawan Mang Asik kojengka ngalengkah tuluy ngajakan init ka Mang Asik. Masih keneh gegerungan hanapeun tangkal buah. Hayu nangtung si aki-aki gebleg. Dibawa ke mana Agus? Mang Asik ngeleper. Mantong make nyebut Agus sagala hayu init. Dewek hayang nyaksian kana maksud jeung tujuan ilaing kan kangaran Surdi teh. Atuh mang rek tumanya hari Agus deh lain ngaran Renjul teh ya. Mang Asik semu panasaran para mitra make hayang yakin. Lai eta teh saha lain henteu na eta nu ngaran Renjul. Ari dewek mah teu perlu ngajelaskeun ngaran, hayu ini sia ka imah Surdi. Tapi di mana geus datang ka imahna si lain duana teu kudu milu unggah. Dagoan di luar. Teh mana 1000 kali Mang Asik keur aya. Nu karasa ge kapaksa nurut. Kuniang nangtung terus para mitra. Init dituturkeun ku urut nu jadi lawan, sedeng si kupluk mah sajeroning keur leumpang ngareneng jeung Mang Asik teh. Gawena ngalieukeun we ka tukang, bari hatena teu boleh lelenyapan sok sieun eta nu nuturkeun teh siluman ti Tegal Gorobong. Tuna lalampahanana Mang Asik jeung si kupluk nu keur diiringkeun ku urut nu jadi lawana nu masih keneh jauh ka imahna Bah Murdasan mitohana Surdi. Harita geus liwat wanci Isa nu kira-kira jam 9:30. Sabudeurna patempatan geus sepi jempling nu kadenge lintang ti sora bangkong jeung bancet. Meni recet di sarada di sawah, ciang-ciang bangun ngalelewang. Cari cangkas bangun ngawawaas lonok pating keureuleung ngonang ka keueung. Diwuwuh ku sora anjing babaung hawar-hawar muraikeun simpena peuting. Sabagian loba jalma-jalma geus pada numpi di imahna masing-masing, ngan aya di hiji oge. Aya oge di hiji imah nu masih keneh kadenge sora nu tinggerendeng ngawarangkong. Sakapeung saleserian bangun anu saruka bunga. Si horeng nu keur ngawarangkong teh Bah Murdasan jeung kulawargana keur ngagonyak dua urang semah nu ngadon ngenong tayalian si Onyon jeung si Rohim. Waktu keur sarempai guyon kogonjakan jegug-jegug kadenge sora anjing ngagogong, malah terus rageng. Pok saurang awewe tayalian maotih pamajikanana. Pamajikana Bah Murdasan nyarita. Tah abahna geus mimiti aya anjing rageg teh, boa-boa. Cek maotih bangun curiga. Atukeun bae na tong ribut teuing anjing rageg mah da biasana. Lamun kitu aya anjing beluk, aya anjing nyanyi, aya anjing ngadongeng kakara dianggap aneh.
nyanyon cek Bah Murdasan bari ngareret kasih onyon. Mang mah rupa-rupa saya. Nyaya we sugan mau nyaya anjing ngadongeng lah. Tema si onyon ngahehe seuri. Tapi aya oge nu beluk mah euy anjing. Jadi naon teh? Anu sorana apaan maneh ge nyaho. Semon ge model. Au. Si onyon metakeun anjing babaung bibirna manyun-manyun we kawas beujeur aseupan. Nah, si onyon dayo kabar wesna keur monyong deh. Bah Murdasan meni asa suka babara katakan. Atuh nu sejena oge ting arakai. Lain euy cing mang rek nanyakeun ka ilaing. Ari ngaran ilaing nu sabenerna saha na ti leutik di ngaranan si onyon? Pokna. Ai ngaran aslina mah Ojon, Mang. Nah, tuh disebut si onyon kumaha sajarahna deh. Cek Bah Murdasan kapapanjangan. Celengkeung si Rohim ngajelaskeun. Dumeh eta mah keur leutikna sok ngahonyon we dina calana. Si eta mah di mana rek ngahonyon sok lumpat kana bilik panto terus semarweng. Baru kitu sajarahna disebut si onyon teh. Kumaha lamun ayeuna ku dewek diganti ku si Monoyot. Bah Murdasan ngagonyak si onyon geus kitu jep sararea jempe. Mani namah-namah jemplingna peuting teu lila korejat si onyon angtu. Ka mana nyon? Cek Surdi bari tangah di barung jusutan Cimatara misak bala seseurian teuing. Kade ulah ngahonyon dina belik panto euy. Alah, baik pasti we meureun meleding ka mana-mana. Mang mah si onyon tuluy ngoloyong keluar maksudna rek kacai. Alik sia di bibir aya nu nyangerengan si onyon. Si Rohim nyingsieuna. Ai nah anu nyangerengan mah da. Tadi rek ngaganggu kanu nyangerengan dewek mah. Rek kacai ongkohan ayeuna geus aman eueuh dedengean nu matak pigeumpeureun. Tema si onyon. Juturun tuluy ngoreleng ka pongpok imah. Teu sakumaha lila si onyon balik ti cai tuluy diuk dina golodog maksudna. Rek ngadoni is sabab di jero mah karasana meuni hareudang. Ret si onyon ngareret kaluhur eueuh bentang sasiki-siki acan. Rek hujan kitu da karasana meuni bayeungjang kieu. Nya sugan rek hujan da bentang eueuh sasiki-siki acan jeung langit meuni poe kieu. Syukur ge hujan lah ngarah teu panas teuing. Mangganing kamari aing kakareng ngasup. Cek gerentes hate si onyon. Leut sawatara menit puceng his katingali ku si onyon aya 3 urang lalaki rentang-rentang. Atuh sakedapan masih onyon curing hak tuluy neges-neges kanu keur leumpang. Kereneng nyarita jeroeun dadana. Hari itu saja na, siga kadiekeun tiluan. Moal warona kitu atawa nu rek ngadircai. Wanya waya kiwari sore kene geus aerona onaman mah. Jeung katingalina ge teu marawak koh. Nya sugan rek ngadircai dumeh geus 4 poe eueuh hujan. Kitu gerentes si onyon. Regjal manu tilu teh areureun siga nu keur ngobrol. Tapi teu sakumaha lila nu saurang leumpang deui. Sadeng nu duaan ngajarentul hanapeun tangkal cau. Beuki lila nu saurang beuki deukeut malah geus asup kaburuan imah Bah Murdasan. Ana breh gebeg si onyon ngakebeg terus ngorejat nangtung para mitra. Sabab harita teh nyampeurkeun teh rupana tamleg pisan si Renyul. Ari katamah-tamah eta lalaki ngadon sarangah serenge. Puguh si onyon kontan ngaleper timulu nama si Renyul ngajung jurigan. Atawa siluman ngarupakeun si Renyul. Dumeh si Renyul geus korban pok si onyon nanya teu tatag. Da puguh di barungku kasieun. Sahanya teh? Lain Renyul? Pokna mureleng. Kana beungeut anu anyar datang. Sedang nu ditanya anggur seuri ngahehe. Geuningan jeun apa ka dewek si Renyul? Ngaran dewek si Renyul? Hayang dempes irung siling ha? Jadi unyi ulah ngaganggu kuring. Mamane geus papae kuring mah teu boga dosa ka anjeun teh. Cek si onyon beuki ngaroroncon. Teu puguh rarasaan komo kitu disingsieunnan. Irungna rek didempeskeun atuh sangkaan beuki nyoko. Yen nu nyampeurkeun ti dianap jurigna si Renyul. Sabab si onyon nyaheun waktu Surdi tarung jeung Surdi mamalihan, sanggeus korban mangrupakeun si Renyul. Kari-kari ayeuna adu hareupan pisan jeung manehanana, atuh teu matak aneh lamun si onyon beuki sieun. Akhirna si onyon ngadeprek dihanap gigireun golodog, bari cacalangapan taksiran rek ngagorowok ge teu bisa po. Sedeng eta lalaki nu dipikasieun ku si onyon teh, ngagerendeng jeroeun dadana. Hai kunaon cenah jelema teh meuni jol ieu ka aing nyang kajurig. Nya anteu ngarti aing tadi basa aing rek meuli cai kopi batan di ladangan malah nu boga ngadon ti bubur anyat ngeureung ke maneh.
atuh nu keur ngopi aya kana limaan ngadon birat lalumpatan. Ayeuna keur ngajentul dina golodog ngadon tuluy ngedeprek. Parang siang Mbah Murdasan ge jeung kulawargana poe geus nyang ka aing jurig meureun tawa siluman. Batur ge sarieun ka aing. Tapi aing penasaran hayang tepung jeung Mbah Murdasan. Katut Surdi nu geus heubeul aing teu patepung. Kitu grentes hate eta lalaki bari neuteup ka si Onyon. Nu keur ngayok-yok kawas nu muriang panas tiris. Kabeneran harita Nyi Popon nguniang nangtung bari nyokot botol dieusi ku minyak tanah. Maksudna rek ngaminyakan deui lantera di luar bisi saateun. Nyai rek ngaminyakan deui lantera, ceuk Ma Otih indungna. Nuhun mah bilih saateun mangkaning tadi teu kantos diirisahan heula. Kan bae kumaha ngaminyakan lantera mah. Montong ku nyai mangkaning keur gede beuteung, ceuk Ma Otih hariwangeun. Yos mah kaluarga sanes bade lungsur mung ieu mah di dieu ditepas. Ongkohan Mang Onyon gen melungsur bade ka jaman, ceuk Nyi Popon maksa. Bari ngoloyong mukakeun panto barang geus tepi ka tepas. Kalawan rek nyokot lantera nu ngagantung dina siku-siku panyaweran. Nyi Poponna aya nu nanya ku saurang lalaki nu rupana tamleng sirenyul. Ceda Mang ce, pokna bari nyerenges seuri. Puguh Nyi Popon ngaranjug satakar kebak. Hah? Gening? Nyi Popon ngajerit bari ngaderegdeg lumpat ka jero. Puguh nu di jero imah ting korejat bari cugceg kana bedog. Harita Nyi Popon terus ngarangkul ka indungna. Aya naon nyai, aya naon? Tanya Mbah Murdasan bari ngalugas bedog. Itu aya jurig. Tema Nyi Popon gugup tutunyuk kana lempengan lawang bari nyuuh kana lahunan indungna. Kumaha? Pangdeng teh aya jurig di mana? Mbah Murdasan geumpeur campur nafsu. Sedang Nyi Popon teu nemalan deui malah ngaberetek lumpat ka kamarna. Korejat Ma Otih nangtung sarta pok nyarita semunu ambek. Semua salah deui we si Onyon ngaheureuyan meureun kumaha lamun si Nyai labuh mangkaning keur gede beuteung. Keur urang Banyur sia ku aing, ceuk Ma Otih nyician cai kembul keneh. Dina teko kana cangkir seng leutik. Nya ceuk Banyur ka dinya teu bubugu ngadon kos polon. Ngadon nyingsieunan jabat datur si berueul eta. Ceuk Jagra mairan koloyong Ma Otih ka tepas bari mawa cai kana cangkir. Barang rek disibolokeun parang anu nyampeurkeun teh si Onyon. Kasih Onyon teh ngaliuk atuh jerit Ma Otih ngajerit. Terus ngaderegdeg ka jero deui nepi ka cangkir ge kaaclengkeun tina bakating kureuwas jeung sieun. Dumeh ningali jalma sarupa jeung si Renyul. Anu anggapanna Ma Otih mah nya si Renyul teh ngajungjurigan. Astagfirullahalazim. Aya naon atuh mana? Mbah Murdasan tamak kaget. Itu aya juring si Renyul. Jurigna. Temal Ma Otih terus ngedeprek diuk bari ngadegdeg. Hah? Si Renyul ngajung jurigan? Beta sapira aku make jeung ngajung jurigan sagala. Kapan geus dipulasara tur mubakat? Nah, make ngajung jurigan sagala. Kawas nu teu disampurnakeun we. Mbah Murdasan ngarasa kaget. Tuluy silih reret jeung Jang Surdi. Ari si Bohim harita gawena ngayok-yok deukeut bilik panto dumeh ngadenge si Renyul ngajung jurigan. Nu leres mak, tanya Surdi bangun cangcaya. Nyaan ujang nyaan, sidik pisan katingali ku emak bieu. Manehna saranga sarengeh ka emak. Panyana mah keur nongongan we si Onyon teh borok ku emak rek di seblok. Ani bareh teh si Renyul gang. Geus pasti ngajung jurigan namun nyaan upaya bisa hirup deui onaman mah. Di mana inak mah? Itu di luar nuju deket deket golodog ujang. Cing Mang Jagra urang tempo keluar. Ceuk Surdi eueuh kasieun terus ngoloyong dituturkeun ku Ki Jagra. Samalah Mbah Murdasan nuturkeun bari mamawa bedog. Barang tepi ka tepas nyawe hareupeun golodog aya nu ngajanteng. Rupana tamleng si Renyul sakedapan Mamang Surdi. Alpan sakedapan Mas Surdi jeung Mbah Murdasan ngaranyu. Tetela aya si Renyul pok ku Mbah Murdasan ditanya. Oh, ieu teh si Renyul atawa Ririwana? Mbah Murdasan mureleng siga nu neges-neges kana rupa. Sedang nu ditanya anggur seuri ngahehe. Hehe. Na disangka saha tuh kuring teh Mang? Kapan yakin kuring mah ngaran Renyul? Nah, Mang makin nanyakeun kawas anyar pindang ieu we ho. Pokna eta lalaki nyarita leuleuy Buldina marahmai. Memang ari dina rupa mah dewek ge apa kasih laing teh Renyul. Kapan sakitu poe nu katukang ilaing geus palastra ku minantu dewek nyaeta ku Jang Surdi. Harita samemeh ilaing palastra make ngarupakeun beungeut Jang Surdi. Sanggeus kitu loba beungeut jadi ilaing.
Kulantaran dewek inget karena jasa-jasa ilaing bari ilaing geus teu boga baraya pisan. Nyaku dewek di pulasara samupakatna samalah ditahlilan sagala nepi ka tujuhna. Da sapiraku atuh jelema geus paeh make hirup deui onaman mah. Nu mata geura unur ka ditu, geura ngancik ka tempat anjeun nu maranti geus lain-lainna deui. Ulah rek marakayangan, ulah rek ganggu ka nu masih keneh di dunya, sok komo ngaganggu ka kulawarga dewek. Dewek ngadoakeun ka arwah ilaing supaya ditarima iman Islamna. Dihampura tina segala dosa perdosaanna nu gede nu leutik kalawan dilegakeun alam kuburna. Jeung geura unur ayeuna mah tong lila-lila di dieu bisi ka silaing aya kahayang mah tong kudu nemongan sagala cukup ku ilapat we ku soratan pajirim. Ku dewek mah burung ditedunan asa pamenta ilaing ulah nu bangga-bangga nu kira kadada kaduga ku dewek. Jeung anu sakira aya di dieu di nu penting mah deui. Cek Bah Murdasan tetep tiburu ka eta lalaki teh jurigna si Renjul nemongan deui. Para mitra kaum dangu, harita jang Surdi tuluy nyarita. Renjul bisi anjeun aya Kamalang kasaha? Bisi anjeun boga kaberat kasebut boga hutang, boh hutang duit atau hutang dahareun kanu sejen pok caritakeun ka akang. Insyaallah ku akang dipangmayarkeun. Beral geura miang deui ka alam anjeun nu geus diancikan. Kalawan akang menta dihampura rumasa geus nyieunna katelengsan ka diri anjeun. Tapi kitu ge lain akang ngahaja hianat kanu jadi sobat, ngan bongan harita make aya jalma nu mangrupa jeung akang. Nu disebut jalma mamalihan teh. Sakali deui akang menta dihampura ku anjeun, diduakeun ku akang muga anjeun masing ditarima iman Islamna. Dihampura tina segala rupa dosa perdosaanana kalawan anu tadina ti Gusti, muga mulang deui ka Gusti. Geus sasaret ayeuna mah anjeun ulah rek kumalayang teu puguh nyangsangna. Ulah rek surup sumalinu ngaraga sukma ka jalma nu masih keneh kumelenang di alam pawenangan ieu. Bral geura miang deui Renjul. Ceuk Surdi mairan bari manehna sarua boga timburu. Yen eta jurigna si Renjul nemongan. Meunang sawatara jongjongan mah nu disangka jurigna si Renjul teh teu lemek teu nyare. Anggur luk we tungkul. Gerendeng nyarita jeroeun dadana semu ngeri. Nyaan diri aing disangka jurig. Disangka aing geus eueuh di kieuna. Heueuh ka mana aing atuh kudu nyiruru. Kasaha aing kudu mihapekeun diri. Mangkaning aing kasebut jelema nu nunggul pinang teu sanak teu kadang. Inung bapa geus areueuh. Nah atuh nasi bet jadi kieu teuing teu sangka baris katalang syara. Padahal aing asa kurang kumaha satia, kurang kumaha bumela ka Kang Surdi. Sedeng aing sosobatan jeung manehna teh ti keur leutik keneh. Kahilir kagirang aing teu oleh babarengan jeung manehna. Boga dahareun sakuap sakopeun sok bilih bere, tapi na ari ku ayeuna aing ka dieu. Batan ditarima kalah disangka jurigna. Kumaha atuh pilakueun aing geus kieu, kudu ka mana dia aing kudu ngajungjung. Kutan kieu karasana jadi jelema nu malarat, hirup teu waleh dikukuntit ku kanyeri. Cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Liuk dengan liuk lain jauh ka inung ka bapa, dak buku geus eueuh ningalkeun. Namak sawae kitu aing ungah atawa ini ti dieu. Hari ini trekamana nu dijugjug ku aing, ari maksa milu nyiruruk samodel anu ka tukang-tukang. Geus jelas aing diusir kalawan disangka juri. Kitu ceuk gerentes hate nu jadi lalaki terus ngahuleng bangun anu anteng naker. Sedang Bah Murdasan jeung Surdi katut Ki Jagra. Antukna silih reret tiluanana pada ngarasa bingung. Disebutkeun yen eta teh nya si Renjul asa piraku, make bisa hirup deui sabab jelas kasaksian ku sararea. Si Renjul korban waktu ngarupakeun Surdi. Anu disebutkeun jurigna piraku ngajajentul bae bari teu lemek teu nyare. Kojeng Kang Bah Murdasan ngadeukeutan Surdi. Nu keur neuteup ka eta lalaki, pok Bah Murdasan nanya ngaharewos. Yang kumahanya da diusir ge anger ngajajentul bae geuning. Nah bener asli si Renjul atau memangnya jurigna nemongan. Kumalun ajakan ka jero wejang ke ku abah urang tanya nu bener-bener, tapi kelanan urang nanyakeun heula ka mana jeung ka si Nyai. Ceuk Bah Murdasan. Bari ngoloyong ka jero dituturkeun ku Surdi nu aya di tepas lintang ti Ki Jagra sorangan. Ret eta lalaki teh ngareret ka Ki Jagra malah terus neuteup. Atuh Ki Jagra unur-unuran ngarasa sieun nya eta teh jurigna si Renjul.
geus kitu gek diuk dina golodog nongongan Ki Jagra. Harita Bah Murdasan jeung Surdi arasup ka kamar. Parang maotih pamajikan Bah Murdasan jeung Nyi Popon keur dariuk di sisi dipan ngareret meuni bareng. Kumaha awahna geus eueuh jurig teh? Mat maotih neuteup. Aya keneh di luar, Bah Murdasan nyarita. Eueuh, baru aya keneh di luar kumaha atuh? Nah, bahan atuh ajang Surdi atuh. Teu bisa nyingkahkeun bangsa jurig. Kapan abahna bisa ngaji? Matak naon atuh maca ayat kursi atau ayat-ayat suci nu sejena. Lain diantep wae sina ngajajan tul di tempat urang. Cek maotih ngareret ka Surdi nu keur tungkul. Puguh abah teh ngarasa bingung mana. Bingung kumaha ari abahna make jeung bingung sagala, pirage ngusir jurig. Geus yakin tama jurig si Renjul. Cek maotih tetep nyangka ka eta lalaki teh jurigna si Renjul. Atuh cobian we Kang. Buru-buru kali itu buraku panglaesan ku bawang bodas. Kapan ieu panglaes sareng bawang bodas nama aya keng ngalak mati pipir. Cek Nyi Popon mairan. Nyai da kieu pangna abah nyebutkeun bingung teh mana, bieu ku abah geus diomongan. Samalah terusina ini nu hartina mah ulah rek kumalayang atawa kasebut marakayangan. Kitu deui kujang Surdi dicaritakeun kalawan didoakeun supaya diterima iman Islamna, dihampura tina sagala dosa perdosaanana. Malah cek Jang Surdi mah bisi manehna boga kabeuberat atawa kasebut hutang rek dipangmayarkeun ngan asal buru-buru nyingkah. Ieu mah bata nyingkah anggur melenguk we teu lemek teu nyarek. Matak abah ngarasa bingung mikiranana. Disebutkeun asli si Renjul da geus kasaksian ku batur salembur yen si Renjul geus palastra ku Jang Surdi. Ari disebutkeun jurigna moal nya ngajajan tul bae. Daina abah rek tumanya ka mana jeung ka si Nyai. Nasina ungah wae heula ka dieu. Cek Bah Murdasan satuluyna tumanya kana pamadegan nu jadi pamajikan. Ari abahna kawas nu lieur pisan, teu puguh ngadondrek nitah ungah ka jurig atawa ka siluman. Kumaha mun seug ngaganggu kajiwanan waya di dieu? Ya basi Nyai keur gede beuteung kieu, batur masih singlar sangka di tempat urang ulah aya jurig atawa setan. Ieu mah rek dititah ungah. Peke ku abah rek sina unggah ngan abdi mah jeung si Nyai anterkeun heula ka girang rek ngadon ngenong we di indungna Jang Surdi. Cek maotih nolak. Keur kitu cungungung anjing babaung meuni lambat naker. Samalah peuting harita make kadenge sora manuk leuweung disada kokoakan. Tuh. Leungeukeun ku abah tah anjing babaung meuni balung kitu, pasti ngabejaan aya jurig. Pokna. Nyi Popon harita ngadon nyabakan punuk tayohna bulu punuk ting puringkak. Sabab ngadenge sora anjing babaung meuni deukeut naker. Kumaha tu mana? Bah Murdasan siga nu panasaran nanyakeun deui. Tong abah nantong nanaonan make nitah rek unggah sagala ka bangsa jurig. Tapi ari abahna keukeuh jeung keukeuh mapek bae ngan abdi mah jeung si Nyai anterkeun heula ka girang. Moal di dieu. Emal maotih teu bisa dionget-onget. Sabab gede kayakinan yen di luar teh jurigna si Renjul. Meunang sawatara jongjongan Babah Murdasan ngahuleng siga nu ngarasa bingung. Tapi teu sakumaha lila koloyong kaluar deui ti kamar. Dituturkeun ku Surdi kebat ka tepas. Kasampak disangka jurig si Renjul teh keur diuk dina golodog bari nonggongan. Renjul, wayahna euy. Silaing geura mulang ka tempat andika nu maranti. Lamun tempat anjeun dicicing di cai geusan mandi mulang deui ka cai. Lamun anjeun cicing di reuma mulang deui ka reuma. Poma anjeun ulah rek ganggu ka sing saha bae oge, sabab anjeun geus boga tempat nu matuh tur langgeng. Bisi anjeun aya kahayang, hayang naon pok caritakeun. Cek Bah Murdasan tetep ngusir. Atuh bisi maneh boga kabeuberat hutang bejakeun ka saha hutangnakeun ku akang rek dipangmayarkeun sangkan maneh ulah jadi berat. Surdi mairan kuniang eta lalaki nu muniang nangtung. Ret ngareret bangun asa-asa naker. Sakiceup kabireungeuh ku Surdi jeung ku Bah Murdasan eta lalaki teh ngalima. Pok nyarita meniliri. Tadi ieu teh kuring mah lain rek barang pentangan kuring mah bakating ku sono we hayang panggih jeung nu di darieu. Tapi ayeuna kuring kudu undur ti dieu nya taya bayana ari mung ditemongan mah ku kuring. Rumasa kuring mah tiba heula ge kasebut jelema nu lara masakat. Kokoro nyoso malarat rosa. Sajabat teu boga baraya. Heug atuh ayeuna kuring rek undur irahap. Iraha-iraha pasti kuring bakal ka dieu deui. Ceuk eta lalaki teu ngareret terus ngabengbeos indit kawetankeun. Sedeng Mang Asik mah jeung si Kupruk Cul ngadon ditinggalkeun cara cabumun we hanapeun tangkal cau.
sakedapan Surdi jeung Bah Murdasan katut Ki Jagra ngaharulang bari netep kanu indit beuki lila beuki jauh akhirna les we nu diteuteub eueuh duka terus ka mana cingna. Jang Surdi yu wayahna ka jero deui geus eueuh ayeuna mah ceuk Bah Murdasan kakara nyarita deui. Atuh Surdi jeung Ki Jagra teu hararese ting koloyong ka imah. Samalah pantona ditulakan deui ku Ki Jagra gek dariuk di tengah imah samalah Maotih jeung Nyi Popon ge kalaluar deui ti kamar. Para wargi anu mulia, harita Maotih tuluy nanya. Geus nyingkah ajeuna mah abahna? Tanya Maotih rada ngaharewosan. Geus ngan tetep we abah ngarasa teu kaharti. Disebutkeun jurigna si Renjo moanya ulang-ulang kitu. Diomongan ku abah jeung ku Jang Surdi teh melenguk we teu lemek teu nyarek. Ngan basa manehna rek kinit make nyebutkeun ka dieu sote ngarasa sono hayang panggih jeung nu araya di dieu. Saja bati kitu make nyebutkeun ira hari-hari ka dieu deui cenah kitu. Temal Bah Murdasan ngajelaskeun sakumaha omongan lalaki tadi. Amit-amit barara teuing make rek ka dieu deui sagala. Geus yakin si Renjul mah kayangan abahna. Nu matak iraha-iraha di mana salse arinit ka ditu jeung Jang Surdi ka pasir. Menta panulakna ka Aki Omen supaya dibah urang ulah aya bangsa jurig jeung setan aya dedemit. Ceuk Maotih. Jep sarempe siga nu geus beak pi omongeun. Tapi tegung si memenitan si Rohim kakara nyarita bangun nu reuwas. Da ilaha illallah. Ari si Onyon terus ka mana cenah? Nyarita rek cai tapi ngampleng. Ceuk si Rohim ingeteun ka baturna. Astagfirullahalazim. Terus ka mana si Onyon teh moal terus balik mah Rohim? Bah Murdasan asa diingetan. Kira aku balik mang. Lu deungeun ge moal mangkaning sakieu geus peutingna. Jing teang ka cai Rohim bising labuh mangkaning para roek. Ceuk Bah Murdasan korejat si Rohim nangtung tuluy ngoloyong ngalaan tulak panto tuluy katepas. Ju turun kaburuan barang rek ngaleos katingali gigireun golodog aya nu ngarengko. Gereneng si Horim ngagereneng nyidik-nyidik ka nu ngarengko. Hah? Harita saha nu nyang saya? La ilaha illallah. Geuning si Onyon. Lah, buah-buah diganggu ku jurigna si Renjo. Nyon. Eling teh ha? Hudang si Onyon hudang. Si Rohim tuluy ngagebig-gebig awak si Onyon. Tapi nu digebig-gebigna teu ngomong anggur mureleng. Kana beungeut si Rohim geus kitu kalacat si Rohim unggah ka jero ngagegero Bah Murdasan. Mang ka dieu sagedeung mang. Pokna atuh Bah Murdasan ngarasa reuwas gancang muru ka tepas dituturkeun ku Surdi jeung ku Ki Jagra. Aya naon Rohim? Ieu si Onyon mah. Si Onyon ngajoprak ieu. Astagfirullahalazim. Cing pangkukeun ka dieu Jang Surdi. Ceuk Bah Murdasan regenyeng si Onyon dipangku ku tiluan. Dibawa ka imah goledag dikedengkeun dina samak. Atuh Maotih nu geus rek sare teh ngaguruta kaluar deui ti kamar. La ilaha illallah kunaon si Onyon teh can abahna? Maotih reuwas ningali si Onyon di parayang. Teuing kunaon da kapanggihna ge ku si Rohim. Eta kapanggih di mana Rohim? Maotih ngareret ka si Rohim. Dinya caket golodog mah nyampak nuju nyang saya we, ditanya ge teu dek nemalan kalah mureleng ka kuring. Beuh, palang siang ku jurig si Renyul sugan abahna. Nyaho teuing atuh Onyon. Onyon eling deui laing euy. Kunaon ilaing teh atuh ye inum cai ye? Ceuk Bah Murdasan nginuman si Onyon leguk cai di surdi sareg-sargot. Eling deui sia. Bah Murdasan nanya deui bari ngusap beungeut si Onyon. Baba tema si Onyon terkala babalabab. Inget henteu Onyon? Maotih milunanya harita si Onyon unggeu. Cing lamun inget sia. Saha ieu? Pokna bari ngarampa kana dada para mitra Bah Murdasan teh. Oh jurig tema si Onyon nyebutkeun jurig. Nyaho abahna geus pasti diganggu ku jurig si Renyul. Kumaha tuh Jang Surdi si Renyul jadi marakayangan. Nu matak mama geus moal salah dina taksiran pasti nu ka dieu teh jurigna si Renyul nemongan. Eta buktina si Onyon jadi teu sadar kitu geuninganan. Ceuk Maotih gede kayakinan ka jurigna si Renyul. Cobi burak ku panglai Kang. Nyi Popon mairan bari ngasongkeun panglai ka Surdi salakina. Cek ditampanan tuluy digayem sanggeus rada lembut. Sabrot-sabrot beungeut si Onyon diburak. Kalawan kontan ngorejat nyebutkeun aduh.
Ingat Onyon, Surdi nanya. Ingat Kang, tema si Onyon rara treret. Cing istighfar lamunnya ingat masih lain. Astagfirullahalazim, sakali deui. Astagfirullahalazim, si Onyon tatag ngucapkeun istighfar. Ari bieu kunaon si lain ngadon yang saya deket golodog, cek Surdi. Talete atuh barabat ku si Onyon dicaritakeun yang disampeurkeun ku jurigna si Renjul. Kalawan ngajakan seuri nepi ka lapna si Onyon teh eling, puguh we keur maotih tambah gede kayakinan si Renjul ngajung jurigan. Kulantaran harita geus ampir sapukul 11:30. Di luar wawangunan geus simpenaker. Atuh tekung si loba wangkongan dinu sejen terus ngarampih ka masing-masing kamarna, sedeng si Onyon jeung si Rohim sararena di tengah imah ngagoledag. Malikan kana kayan Mang Asik jeung si Kupluk nu geus lilana keur ngajarentul dina puntang ka cau, jaba dicocoan ku reungit. Harita Mang Asik tuluy nyarita. Goblok, kumaha bilakeun urang geus kieu euy. Geuning nu ngajak ngadatangan Surdi teh ngadon ngabeong-beos kawetankeun. Urang rek ngajejen dulu di dieu kitu. Cingka ditu tanyakeun euy ka Surdi atawa ka Mang Murdasan. Ari jalma nu bieu teh terus ka mana cenah? Cek Mang Asik kakara nyarita. Kuring kudu nyampurkeun ka Surdi, si Kupluk ngareret. Heuh, si laing cing tanyakeun ka ditu. Saroe ku kuring marek nyareutkeun beheung punci beung teuk-teukeun atuh. Heuh beung punci teu nyampurkeun ka Surdi mah. Padan kuring kudu nyampurkeun ka Surdi mah lah kajian rek ngaramkeun. Ye we maneh kareungit kitu, teh mah si Kupluk. Jadi kudu kumaha tuh bilakeun urang ayeuna Kupluk? Teu bugu-bugu ngadon ting jalan tuluy di dieu euy. Udah salah Mang Asik serangan atuh. Salah dewe kumaha ari laing? Oh, salah Mang Asik teu puguh ngadon rek ngajorag Surdi. Nu cantang tu kasalahanana. Patan jadi ngajorag Surdi malah Mang Asik jeung batur tujuhan hampir-hampir cilaka gede ku jurigna si Renjul. Untung sakitu eueuh nu dipahala. Coba lamun salah saurang anu korban rek kumaha cing? Matak lamun aya permaksudan kudu dipikir heula. Ulah waka kajurung ku nafsu. Da geus cilaka mah moal saha nu ngarasakeun? Moal saha nu susahna? Cek si Kupluk ngagelendeng ka Mang Asik. Nepi ka Mang Asik para mitra sawatara jongjongan teu lemek teu nyarek. Taksiran rumah sak manehna salah. Oh dipikir kadinya nama euy salah dewek keneh kitu sotena dewek mah. Dumeh eta we nurutkeun cuk omongan indungna si Surdi, anak dewek kungsi dibawana ku si Surdi ka imah indungna. Nu matak rek kumaha teu percayana atuh, cek Mang Asik kakara nyarita deui. Nya sanajan caritaan kitu ti indungna oge. Ulah waka ngajorag bari moal balad atuh matak naon sorangan we rek ngadatangan Surdi mah. Heug tanyakeun heula ku jalan leuleuh inu hartina mah ulah tog moal nuduh. Lamun kitu teh mah kudu sacara malapah gedang. Saleuheung lamun nya bari Surdi ngaku yen manehna kungsi mawa nyicici. Kumaha lamun manehna teu rumasa? Kana pasti malik teu sukana teh ka Mang Asik. Ulah-ulah Surdi jeung mitohana ngayakeun tindakan atuh, teh mah si Kupluk. Jep Mang Asik jempe deui tuluy ngahuleng, akhirna Mang Asik ngajakan balik kalawan teu hararese si Kupluk nurut nepi ka baralikna. Ti harita pikeun si Renjul disangka nyungjung rigan ku kulawarga Abah Murdasan jeung ku Mang Asik katut murid-muridna teh blengles teu datang-datang deui. Ongkohan ku Bah Murdasan ditarekahan muntang tulung ka bapa-bapaana anu katelah Aki Omen. Ahli kana ngusir bangsa dedemit atawa juri. Nu akhirna para mitra keur maotih pamajikan Bah Murdasan gede kapercayaan. Yen nu datang harita mangrupakeun si Renjul teh nya jurigna si Renjul. Menang 2 bulan leuwih masyarakat ti unggal lembur beuki tarenang bae. Teu ngarasa sieun ayeuna mah kaganggu ku bangsa siluman. Geus puguh ti beurang sanajan janari tengah peuting ge. Ku waktu ayeuna mah eueuh nu sarieun turun ti peuting. Atuh teu matak aneh lamun Aki Omen loba didatangan ku semah-semah nu ngadon tatama jeung sabangsana. Lamun kitu teh mah Aki Omen ngadak-ngadak jadi sohor. Ongkohan da eta maotih cacarita ka batur saleburna. Yen manehna mimiti muntang tulung ka Aki Omen sangkan ngusir bangsa siluman. Kulantaran beja nyebar ka mana-mana nepi ka Mang Asik ngadengieun. Yen di lembur bongkor aya dukun lepus tur kajojo ti mana-mana. Dina hiji poe Mang Asik bebeja ka pamajikanna rek muntang tulung ka Aki Omen. Sangkan anakna nu katelah nyicicih bisa balik deui. Sanggeus diidinan ku pamajikanna isukna Mang Asik ini dibarengan ku si Kupluk tayalian rek ka Aki Omen. Sajeroning di perjalanan para mitra si Kupluk ngecewis wae ngomong sagala dicaritakeun bari budina rada merengut. Sabab manehna mung dibabawa ku Mang Asik. Kitu sotenan inggis dipatepung deui jeung si Renjul.
Nu dianggap geus jadi juri ari katamah-tamah patempatan aki omen teh loba nyorang anu saruni. Da eta we para mitra, si kupluk sajeroning keur leumpang teh ngecewis teu weleh luak liuk bae. Meus-meus cetruk ti tajong, meus-meus cetruk ti tajong. Malah teu kitu ge ti kosewad kana gawir da leumpangna belangah bae. Atuh teu kacaturkeun di jalana harita para wargi. Mang Asik jeung si kupluk geus tepi kanu dituju. Palebah buruan hiji imah panggung tur kaayan geus butut, reg areureun heula ti ngejaranteng bari ratreret kawas nu baringung sabab di eta imah meuni jempling siga suwung eueuh jelmaan. Waktosna sae para wargi sadaya.